tina non OTW teh singkatan ce da OTW teh OTW oh tungguan we eta teh aya di naon aya di BMW non BMW badag montok weleh aya deui BTW bau teh waduk eta mah geus singkatan wae pan ayeuna mah nya sekdes kemudian sekcam nya dahar ge disingkat ayeuna mah combro oncom misro amis baslu baso basreng naon ngus rupa-rupa ada mah main singkatan wae nu paling sebel lamun dina WA komo grupna grup WA make grup ayeuna mah grup pengajian nyun grup aya grup nyeblak aya aya di grup Bang Emok aya eta ayeuna Bang Emok Pak jadi ketua anak teh lamun arek kumpulan teh tinggal na grup eta we grup kumpul jam 8 di Umi Abdi daratan kabeh memeh maju ngadoa heula geuningan nya beri berjanji saya berjanji di ditu di loji teuing di dieu mah sarua emang di dieu anu miti di dieu mangkat ka loji kuah aing geus sesep kumaha kumaha kan bingung urang teh nya walaupun memang cek agama teu bisa dipungkiri takeun kaajengan kaki tetep eta hukumna haram teu bisa dikela ngat urang teh da kumaha keur zaman ayeuna mah sareng oge urang teh pada zaman sadayana pasti ulin jeung bang wae bener tak mampu kes teu mampu atuh ngahutang atuh banyak naon sababna margi urang mah jalema lolobana zaman kiwari mah loba keneh nurutkeun kahayang ketimbang pangabutuh eta penyakit urang teh loba nama loba keneh kahayang ketimbang pangabut tompo urang hayang kulkas boga duit 200.000 tungtungna nu 200.000 dipake DP kulkas genep bulan nyetoran kulkas bener tak tempo manggeus boga eta kulkas jero nanti nyaho aing ge cai doang nah cai doang tempo imah kulkas imah presiden tempo kulkasna camat menyabade pantes dibukakeun teh kulkasna jero na teh minumanana ge Coca-Cola Sprite didinya aya anggur berem aya anggur hideung apel segala rupanya urang tinggal jaya di tempat teh sing naon sing guruntul hejo sugan teh anggur takokat jeung leunca are jamaah sadayana laras teh baheula mah supaya jadi aya baheula mah kieu pan wa baheula mah aya dulang tah dulang teh paran tinutupan asin bisi ku ucing dulang Allah asupkeun kulkas teh wadah asin jeung teri ayeuna mah gitu loba keneh eta loba nutkeun kana kahayang ketimbang ka mamutakan sim kuring ka urang dieu ka jamaah ka pala putra sadayana ka salaki pamajikan ka salaki mampu pamalikeun kes teu mampu nya kumaha atuh mampu lagi ngahutang bener tak ngiridit nya teu nanaha da kumaha atuh urang mampu lagi kitu nya salaki urang anu penting mah ece tingali kamampuhan salaki saayana sing ridho penghasilan ti salaki rek loba rek saeutik tarimakeun alhamdulillah insya alhamdulillah salaki para jamaah sadayana balik di mana-mana cika terangan tadi bahwa para jamaah sana kudu make adab jeung sopan santuna jadi nomor kaduana kewajiban indung kan jadi anak teh kolot ka anak teh kaduana ngelmuan tah palebah ngelmuan mawa punten mun teu mampu mah pasrahkeun ka ustad pasrahkeun ka ajengan nu berhak narimana pan baheula mah lamun ngaji teh diejah baheula mah nya alif jabar a alif kasro i alif doma u a hi u nya ba jabar ba pa patah pa sin kasro si ya patah ya ba pa sia ayeuna mah ikro ayeuna mah bata batu tata tai ayeuna mah ekeun bahe rek kumaha ge bahkan aya sakola puad ayeuna mah paud eta sakola paud anterkeun ku indungna anterkeun para jamaah sadayana bae ka paud ongko silakan saja nu penting anak urang bisaeun jampe wudu bisaeun jampe salat
minimal margi budak ayeuna mah keur leutik keneh mah wa calakan keneh otakna teh. Ku guru ngajina dibacakeun doa rek sare, dibacakeun doa arek dahar, dibacakeun doa asup ka WC apaleun budak teh. Wing boga budak santri jadi calakan dengan calakan teh kitu. Di papatahan teh doa teh Allahumma barik lana rek dahar dengan eta doang nu apalna teh. Jang naon baca doa makan bener apaleun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jang baca doa asup ka imah Allahumma barik lana hantem ka WC jang Allahumma barik lana apal eta doang. Balik ngaji kabeneran imahna teh ngaliwatan kuburan. Barang kana kuburan dina lurut tangkal jengkol aya awewe buukna ngawiwig make baju bodas megat ka eta budak teh. Budak ingeteun da cepuru oge baca we doa anu apal maneh. Dibaca eta doa teh hareupeun kunti teh bari tarik macana teh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lumpat budak lumpat kunti mabur. Bari guguru tuh cek kunti teh haram teh lebok juri kakarak aya jadi kunti dihakan ku budak cenah yo. Reja masa deuna punten kolot baheula mah kitu wa. Pinter kolot baheula mah lamun budak para jamaah sadayana murag dina ayunan dirawuh ku indungna teh dicekel lamun tidak gor kana lahuna tidak murag tina ayunan murag para jamaah tina kursi murag tina para jamaah tina meja bejendol tarangna dirawuh ku indungna cokot weh digesek ku buukna cager baheula mah leres tak diletak cager budak baheula mah budak pedah kembung beteungna teh baheula mah can aya bidan pinter emak baheula neangan daun kahitutan beungkeutkeun kana beuteung budak teh 5 menit muruput eta budak teh. Budakna ngodol wae, budakna ngocor wae, budakna para jamaah ngan ngodol wae pinter emak baheula mangkat ka pipir neangan pucuk cau dicekel teu dibeunot dicekel ku leungeun langsung dibaheum ku sumutna dibawengkeun kana sumut budak modar budakna teh. Kalau batuing cager tapi ayeuna para kedeung-kedeung kabidan nu paling cilaka salaki lamun gering ku awe ayeuna mah lain nelpon bidan lain dibawa ke rumah sakit tapi dipoto ku majikanana teh trek dipoto salaki keur diimpus teh langsung di share dina WA mohon doanya ya suami saya agar cepat sembuh. Lain diubaran pakah dipoto udah awe ayeuna mah tah baheula mah kitu mantakan baheula mah cek age resep budak awewe budak lalaki ngadenge kapal di sada lumpat ka hareup perigogorokan kapal minta duit baheula mah kitu nya Pak. Baheula mah kitu para jam main gatrik lang layangan usum panen teh baheula mah lalaki teh nyimeut baheula mah. Ayeuna mah geus eueuh nyimutna oge. Simutna ge geus pindah ka kota ayeuna mah. Garieun kahiji kadua nomor katiluna nembe kewajiban kolot ka anak teh adalah nyaeta ngawinkeun. Tah palebah di dieu mah urang masalah rumah tangga mah mungkin aya panganten baru, aya panganten bari. Tah urang panganten bari ieu mah bararingung 11, 12, 13 beah 13 gas. Coba usum halodo dinya panen lila kene ari hutang reumbay. Para jamaah sadayana makan rumah tangga mah nu penting ibu sing ngahargaan sing hormat ka salaki di mana salaki balik di mana cek akang tadi bahkan alus nama sae nama nu salaki urang rek Jumatan ti poe Kemis mula salaki teh diuruskeun ku pamajikan teh dengekon hahehe poe Kemis teh teangan bajuna teangan sorbana teangan sampingna digosok poe Kemis teh ketika salaki rek makat Jumahan teh geus disiapkeun dina dipan disiapkeun di kamar pati-pati euceuk makat ka mana-mana oge salaki makat Jumatan pati-pati makat kaberangan ge teu riweuh neangan samping jeung kokolor leres. Kilang bara diberi sepan sunat saminggu sakali nektekan kuku sunat saminggu sakali nektekan kumis sunat saminggu sakali ngabersihan para jamaah awak tah engke mah kitu
pe kemis tingali mun katingali salaki leungeunna pararanjang kukuna tong kudu hese isukan mah neangan kampah salaki katingali kumisna pararanjang neangan gunting rumput insya Allah bakal jeding tas salaki urang teh mangkat urang ti Garajaya Jumatan mangkatna jam 8 aya wa jam 8 aya tadi dia itu jam 10 aya jam 11 setengah 12 jam 12 saparapat geus bedug datang ka masjid eta pangpanderina teu pira kago kujinggo lain mantau kacai eta teh di pareuman jinggo teh teundeun ya pamenggel balik Jumatan teh disampun teh jinggo teh bangkur jinggo mun cara batu repil sugan wajar ibu bapak balik Jumatan tong ka mana-mana dangdan sia teh cinggulis nya bila perlu ieu halis dikerok diganti make sifat halis eueuh sifat halis ka budak minjem make patlot anu 2 be teh ya atawa ka bapak urang minjem para ti tukang bas nya patlotna salaki balik Jumatan cek salakina assalamualaikum waalaikumsalam geus kitu ece bari seuri bungahkeun salaki geus kitu rawel ceuk salaki teh rawel leungeunna lain kanjutna langsung meta dihampura di dinya Kang hampura ece hampura sami meta dihampura geus kitu ku akang cekel sirah pamajikan cium tarang pamajikan pamajikan nyium tarang salakina osok tarawa tara wah tinyaun katerangan ieu mah ceuk katerangan lamun salaki jeung pamajikan sok nyium tarang salaki salaki nyium tarang pamajikan ceuk katerangan para jamaah sadaya hiji eta jalma sarua boga ganjaran jeung nyium hajar aswad nomor kaduana eta jalma boga ganjaran nyaeta 70 dosa ku Allah dihampura tong amin antara mah sarua jeung nyium hajar aswad kade salah denge aya di loji mah aing nerangkeun kieu eta balik teh balik ngaji ke hijak kasaji pojikana masia naon aing hayang nyium tarang sia naon kara cek ajengan ti Karawang bejana lamun nyium tarang pamajikan teh pahalana sarua jeung nyium Haji Ahmad goblok garam jada aja kitu nyium tarang pamajikan ece nyium tarang salaki para jamaah sadayana tah wayahna engke mah poe Jumat isukan mah lol salaki balik di masjid cekal beheungna ku ece teh rakat beheungna cok ku ece teh sakali nyium 70 dosa dihampura komo lamun 70 sakali ngecrot mah ujian teh bahe eta ciduh kana tarang salaki sarua teh hijum ari hajar aswad teh hajar teh batu aswad teh hideung komo mun salakina hideung mah cocok pisan hajar aswad balik Jumatan kilang barak kitu aja minimal banggakeun salaki bungahkeun salaki syukuran salaki punten salaki urang ece tingali nu gawe di pabrik gawe di sawah gawe para jamaah sadayana naon kitu para jamaah sadayana di kota komo tukang supir atau tukang bawaan batu tukang naikkeun batu jam 12 penting naikkeun batu kana mobil belaan hujan bahkan belaan muka baju tapi pamajikanana di imah mah tengah penting lain hudang tahajud kalakah kerek nyegrek leras ece urang dieu sok udang ti penting tara ce osok tara osok naon doang atuh ce kiih doang geus kiih naon ce atuh obe heula aram jadah beureun bau teh obe heula mah jamaah sadayana ya obe heula para jamaah sadayana makana kitu komo gini lamun urang salaki teh baeud datang teh manyun urang lamun boga anak lamun boga incu bani ku atoh boga anak bari ku nya ka incu lamun leweh teh gini sok dipanggung ku urang teh nya ku indungna teh anak kecaa ieu anak kecaa ieu anak kalaja ku kacep teuing tah teh dawamkeun ku ce amalkeun mun salaki baeud manyun eueuh joget hareupeun salaki
anak kaca iya anak kaca iya ku kasep teuing ku kasep teuing insyaallah eueuh bakal ditampilin ku salaki eta mah jamaah sadayana makanan nu paling utama cek tadi mi HP ka urang dieu rek nanya ka urang dieu lamun ku salaki dibere napakah resiko satengah poe 50 juta mahi moal cok setengah poe goblok tuh mahi jadi setengah poe 50 juta mahi nya punya mahi pokoknya mah ngan sawangsuna lamun salaki euceuk keur bangkrut usahana mere weh resiko ka euceuk teh satahun 10.000 mahi moal mahi moal cok mahi cok bolikeun kana almanah awet eta mah lamun salaki nanyakeun susu tuku sia cocol itu almanah kitu we matakan euceuk supaya salaki urang semangat usahana semangatnya ngan duitna maka ku ibu kudu dibere susu banget susu cenah banget dibere susu ngempeng wae memang tah lamun euceuk ngempengan anak lamun euceuk boga anak leutik anak teh ka urang teh ngempeng ye nyusu eta teh sakenyot-kenyot anakna 10 dosa ku Allah dihampura 10 kealusan ku Allah dituliskan 10 derajat ku Allah diangkatkeun eta teh lamun ngempengan anak urang hiji dibales 10 sakali nginyot aku mah lamun salaki nu ngempengna tah lamun salaki urang mah nu ngempengna sakenyot teh nyaeta hiji dibales 70 kealusan akan sing rajin ngempengan salaki kan ulah we aya aki-aki eta wa eta mah diamalkeun di ilmu ieu teh kadini ke 70 tahun asal balik di sawah aki-aki teh ngamalkeun da ceuk ustad oge mata ngempeng kadini teh memeh mangkat ka sawah ngempeng menang 7 kali ngempengan balik di sawah ngempeng eta aki-aki teh wah menang saminggu teh ngadak-ngadak muriang paranas tiris ngabusah sungut hati-hati teh dibawa ka dokter kabidan dipariksa soreng ieu aki-aki karacunan susu kadaluarsa goblok atuh geus ulah dikenyot wae atuh para jamaah sadayana pan kitu wa majikan urang teh ayeuna goreng patut baheula keur karawan anyar keneh mah susu kawas cincalo ayeuna we para jamaah sana susu gengos kawas balon menang nyanyian komo urang Papua mah lamun nyusuan budakna digandong susu teh dibeulitkeun kana sekali kitu kental bandingku panjang para jamaah sadayana gas kitu teka termasuk awewe anu sok ngalahun salakina maka sabung beratan salakina maka dosa ku Allah dihampura lamun pamai salakina beratna sakintal maka sakintal dosa ku Allah dihampura akan kudu loba ngalahun domba para jamaah sadayana geus tak kitu dina rumah tangga sing sakinah mawaddah sing warahmah bagiakeun salaki senangkeun salaki balik di mana-mana betul papageun rek ka mana-mana papageun terutama nu tadi teh bahwa salaki urang doakeun supaya sehat panjang umur berkah rezekina insyaallah amin ya Allah ya rabbal nu penting masing sesuai jeung kaayaan salaki jeung kamampuan salaki lain ulah ngagang sing euceuk heug bae ngan tingali kamampuan salaki ieu mampuhan teh yeuh meuli kulkas teh mun mampuhan mah heug bae matakan si Neng si Ujang anjeun rumah tangga lamun can kajeun imah sing sabar naon sababna sabab rumah tangga mah diajar imah rumah tangga kareke 4 tahun kareke 2 tahun kareke 1 tahun ancanang encereng geus ngagang sing kami toa hayang boga imah eta teh can cerdas engke ge geus waktu nama geus aya rezeki nama Allah bakal merezeki bakal kajeun imah iyakunu fuqara yughnihimullah ketika jelema meme kawin malarat maka geus kawin mah ku Allah bakal dibeungharkeun alhamdulillah sing sesuai we jeung kampuan jeung kaayaan urang kudu bersyukur wa bomo geuningan batur mah sarena di kolong jembatan leres teu
syukur orang masih keneh bisa lempang bisa dahat komo geningan batur mah hayang hitut ge belaan dioperasi 50 juta sekali hitut 50 juta wah bayang ke lamun sekali 10 kali hitut tekan orang lamun mangkat ka kotanya kiih kahampangan kaberatan mayar 5.000 tong guguru tuh lima mahal di bangkur kiih ge 5.000 batur mah 50 juta hayang bisa kiih teh takan orang syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala ku Allah diberi kesehatan alhamdulillah tos jantan tilu kesimpulan dina penting ayeuna bahwa kewajiban kolot menjadi anak kahiji adalah ngaranan nomor kedua ngelemuan terakhir Mang Maman anjeun ngalaksanakeun kewajiban kolot ke anak adalah nyaeta ngawinkeun di mana geus kawin orang tua indung jeung kolot temenang ikut campur urusan rumah tangga anak yang penting anak mah kolot mah ala kadar ngadoakeun ke anak supaya rumah tanggana bahagia rumah tanggana sakinah panjang nepi ka poe kiamat amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan rumah tanggana sing berkah sing sarehat serta boga anak anu soleh jeung solehah amin ya Allah ya Rabbal terus jamaah sadayana nu kalau dimuliakeun waktu tabu 11 kirang saparapat simkuring mah tiasa panjang lebar dicekapkeun sakieu bae da ngaji mah beda jeung laju goleknya laju golek mah bikin penting bikin rame dangdut bikin penting bikin seru anu jadi masalah beda anak pengajian jeung dangdutan lebah dieu mun dangdutan masuk di sawer ustad mah tara di sawer eta unggul tahara sugan nyawer ka dia tapi kemarin mah Pak RT aya wing pernah ngaji bulan kemarin biasa nyawer RT di ditu mah di ditu teh di dieu mah kudu nurutan sarua doakeun para aparat desa moga-moga sing sarehat amin sing panjang umur urang dieu punten sadayana sing sehat sana amin ya Allah ya Rabbal alamin doakeun sim kuring dina enggoning ngamukim di daerah loji moga-moga sing berkah milik rezeki dipanjangkan umur ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin bisina urang dieu nyaba kaloji aya tempat ulin empang sari curug Cigeuntis parakan badak memeh parakan badak aya lembur batu gajah aya nama aya Alfamar katingali masjid warna hejo ubahna bapak kadinya kajero wae tanyakeun ngaran uing di mana manggi imah 2 tingkat handapna mobil Fortuner imah batur kade eta mah doakeun sim kuring alhamdulillah tasbih jemaat Kang din wengi tadi ayeuna wengi di dieu tadi siang di bumi maulidan wengi enjingna insyaallah aya jadwal minggu hareup Senin Senena ka daerah Bondol alhamdulillah nya uing najan